Sampurasun soli dan solihah. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sarta acana diajar, hayu urang sasarengan maca doa terlebih dahulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Dinten ayeuna bade diajar ngeunaan pangalaman pikaresepeun. Pengalaman pikaresepeun nyaeta pengalaman yang menyenangkan. Contona ngaliwat di bumi aki, abdi amang ka bumi aki. Di bumi aki abdi mancing, menang lauk gede pisan. Laukna dibelem ku nini. Salajengna bade diajar ngeunaan kecap rundayan. Kecap rundayan disebut oge kecap rarangken. Nah, salah sahijina nyaeta aya rarangken hareup. Rarangken hareup oge aya seueur, diantawisna nyaeta rarangken nasal anu lambangna huruf N. Rarangken nasal nyaeta rarangken hareup anu ngarobah atau nambah sora bagian hareup ku sora nasal. Ngarobahna bisa jadi en, eng, sareng nga. Contona robah sora jadi en, eng, sareng nga. Nyaeta Baca robah sora jadi maca. Contoh kalimatna nyaeta Hasan nuju maca buku. Contoh anu kedua nyaeta tulis robah suara jadi nulis. Contoh kalimatna nyaeta Rizky keur nulis surat. Contoh anu katilu nyaeta sikat robah suara jadi nyikat. Contoh kalimatna Husen keur nyikat waos. Alhamdulillah, pengajaran dinten ayeuna parantos rengse. Bade aya nu ditaroskeun ngeunaan pengajaran dinten ayeuna. Semoga pengajaran dinten ayeuna bisa bermanfaat kanggo hidup sadayana. Tong hilapnya tetap jaga kesehatan. Kahiji, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.